Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinarang syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab izina kusabab ridona orang dipasihan kesehatan dugi ka dieu ayeuna. Anu kirang sehat mugi aya disehatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam urang curahkeun ka nabi urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateuacan simkuring ngadugikeun biantara tepangkeun nya simkuring nyaeta Wildan Yudayana di kelas 11 MIPA hiji. Hadirin dipik hormat, urang sadaya teh ngasakur makhluk yang diciptakeun nungtut kanggo ibadah sareng tunduk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harta, tahta, jabatan atau kekuasaan di bumi ieu ngantitipan sasungguhna eta sadaya teh ti Gusti Allah. Kasomongan jalmi wae nu sagede gunung teh moal aya hartina engke ditu teh ngan amal soleh urang wae nu jadi bakal urang engke di ditu. Salah sahijina nyaeta amal nyaeta salat. Salat mangrupakeun panggilan ti Gusti Allah. Salat oge hukumna wajib dilaksanakeun ku umat Islam. Anu teu ngalaksanakeun salat nyaeta dosa. Nah, dosa-dosa kanggo jalmi anu ninggalkeun salat nyaeta hiji nyaeta salat subuh. Sami dosana lebet ka neraka salami 30 tahun. Salat duhur sami dosana ngabunuh 1000 umat Islam. Katilu, salat asar sami dosana ngaruntuhkeun Ka'bah. Kaopat salat maghrib ngajina sareng indung atawa bapana. Nu kalima salat isya sami dosana nyaeta moal diridwan ku Gusti Allah kanggo netep di dunia ieu. Nauzubillahi min dzalik. Salat teh tos puguh nambihan pahala. Salat oge seueur manfaatna kanggo kasehatan. Hiji gerakan takbiratul ihram, biasa ngalancarkeun aliran darah sareng otot panangan. Kadua nyaeta gerakan ruku, anu tiasa dimanfaatkeun kangge ngajaga kakuatan atawa kasempurnaan tulang. Katilu nyaeta nguatkeun kaseluruhan awak sareng ngabebaskeun ti karapuhan jeung rea-rea deui. Sadayana nu disimkuring dipika hormat. Tah, ti info tadi teh. Hayu, urang sadaya teh kedah tiasa nyaimbangan urusan dunia sareng urusan ke di akhirat. Kusabab kituna urang teh kudu tiasa ngalaksanakeun salat wajib nu 5 waktu tadi. Kusabab engke di dieu teh nu mimiti ditanya nyaeta salat. Gitu. Sakitu nu tiasa aku simkuring didugikeun hapunten bila aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.